channel YouTube Dharma Raja TV. Jangan lupa pantengin terus, di situ banyak koleksi-koleksi dari Alvira Entertainment. Subscribe terus ya, biar tambah banyak yang like-nya. Yang terasa membuka tidak bisa pada kaca. Alah Gusti ampun secara langitnya aturan kasadayana. Alah Gusti ampun muni gede muni. Waduh alah muni rempok geningan nih. Ayo sabaraha? Mulai 2000 atuh. Cacakan karek cacakan. Alah Gusti ampun. Bapak ampun telu dipisuhun. Sok jang ampun primados Bapak Romaos primados loba dosa kasarina Bapak diterima jang sok. Hai si Dewala ka mana? Ih biasa we si Dewala mah kenungguan emak di bumi. Lain si gareng. Mohon si gareng maksudnya gitu. Bapak keur musuh. Keur musuh. Sok salah wae keur musuh di Jati Gede. Si gareng mah Bapak mohon. Oh jeung si Dewala we itu lah mohon. Itu hapunten apa nih? Mabeli jeung aing jeung rokok dia. Duh Gusti ampun. Aturan oge kasadayana. Gusti ampun mang pirang-pirang aya Bapak di hareup papunten banyak. Kulan dos dek malah tadi. Alah wah besok hayang seri deh zaman baheula. Gusti ampun. Gomo pan kungsi Kulan mohon sok rada era jeung kulon mah mohon heula Bulan aya sok raja kagok aya ka kolot ya waduh nya jangan sok wae silaing nya Bapak manek pamit heula sok we tuluykeun ku silaing heula Bapak mah hayang ki heula ya. Bapak dewek aja lah bebas saya ngedek jukir balik bebas saya lah pokoknya bebas dek jukir aing dek kadapang dek non pokoknya bebas keur bajagung badag aing teh pokoknya bebas dek penting mah aing pokoknya ulah kieu lah itu sanyana alah aturannya Gusti jeung nyetrum di ieu ju sok rada luas ya aing alah ieu jeung mik nyetrum di kanu biwir aing sok rada luas inget zaman baheula dewek jang sok zaman baheula sok inget aing minta DP tah inget teleponan di HP Gusti mohon dan pimpinan Alvira Entertainment
Sok ingat ke siapa dulu. Waas ke ditipu nanya pada. Waas Gusti ampun kekawasaan Allah. Ada yang ulah nepikeun ka ngajual kulkas deh mah. Bahala aing ngajual kulkas aing. Alah Gusti. Kungsi aing ngajual kulkas aduh. Buat ngajual kulkas ya aing ya. Soal DP ku Kang April dibawa duit alah nitip hayam kaheulang. Kang, Bulan dilihat kena jalan gunung ya. iya terjun nyetrum di aing goblok. Tekau antel aing gunung nih sok nyetrum. Alah Gusti ampun. Alah genteng-genteng ulah potong yang mohon ampun kasadayananya. Ki langguruan si gareng suganaya si gareng mah di imah ya jemahnya si Dewala Del iya cobi jadi Del alah si Aka keka antosan lah sakedap nuju kene alah Gusti ampun nyetrum di galantol ya aing goblok saya sok buru ka dia aduh dasar wa aing ge uga ada sok nyetrum gitu dasar ruas aing alah coba bulan aduh Gusti nyetrum di mik dua satu buku aing kan wayahna we da ieu manasib beurnya sok bulan duka sok saha teh jika nama udang DP jika namanya Gusti ampun Kang Cepot bulan Akang sok orang mah sok ingat yang Akang teh waktu jeung Kang Ajo geuning oh merebut daging waktu di Bekasi inget dewe waktu ke Bekasi perebut ieu naon ginian tongkol alah Gusti eta mah buat ka pasya-pasya aing jeung dulur alah Gusti ampun Kak naon geuning gimana sok salah wae aing ampun tentunya namun ini hayang sering sok inget ya ka adik aing ya alah mereka di malu kurang mendengaran ge diajar Kak ngabalung we abdi atuh diajar atuh sadayana ge nuduh diajar Kak mohon dasar wae diajar aing diajar maneh diajar mohon alah ayeuna ieu kepada bikin kieu Dewala ayeuna teh bapak urang teh geus kolot mohon cing atuh urang teh dah ka mana usaha da kieu jeung kieu wae hirupna tuh Gusti ampun nya kitu kumaha Kak dewe ras inget kamar imam dieueuh panggung hiji acan ting beda aing ting bener ganti
Alah. Nyewa parahu atunya. Alah, Aka. Asyik dewala. Urang gumelar hidup di alam dunia teh geuningan diudag-udag ku pae dewala. Diudag-udag ku hutang. Diudag-udag ku hutang itu deuleu. Ongkoh di ku harian. Nonita. Ku granong. Alah, Gusti ampun. Sok inget baheula aing aduh Gusti ampun keur bujangan. Alah. Carita aing teh ngaliwat ka Gantar sugan teh salancingan dalam eta. Dikedemet aing. Alah. Nya. Caritana dewek teh kieu. Baheula ieu lagu baheula keur bujangan dewek. Ngaliwat ke hiji Gantar kayak lancingan awewe ku aing teh dibayang di alah dibayangkeun ku aing ya ade tekung sila aing teh kuda mah terlabu alah Gusti ampun cing aing teh ya alah si Aka mah dasar ka mana wae ngomong teh pamali jorang begitu teh ya. Itu wae eta pengalaman dewe baheula nya. Ampun teu dipisueun ka sadayana kupang dukungna ka sadayana mohon. Dewala nya mohon kitu deui ti abdi aturan oge ka kanggo kasadayana urang Cikirai dukunganana ti YouTuber Dharma Raja TV. Atur nuhun oge ti Sumedang Online mohon ngatur nuhun kanggo ka Dharma Raja Purwadaksi tah eta Dharma Raja Purwadaksi eta urang teh kudu Purwadaksi ai daksi teh mimiti ai Purwa lekasan tah urang teh kudu inget kana Purwadaksi nah eta kudu inget eta urang kana Purwadaksi jeung wiwitan urang asal-asal di mana bakal balik-balik ke mana tah eta Purwadaksi. Urang ayeuna keur sangsara jadi beungar tah kudu inget ulah culeos wae. Ulah os damarang os tinggalkeun kresek we ka aing teh deui. Aing dibonceng culeos kresek. Alah Gusti ampun nyaka aduh ngaturkeun rebu nuhun lak saketinga kabingahan kanggo ka urang Cikirai oge alah cobi hayang lagu akang lah cobi kaul lah cobi hayang kaul dewek ieu coba Kang April lah lagu naon ya kira-kira nu ngeunaheun bikin dewek sor Kabogo jauh tah kuning iam cobi iam coba lagu Kabogo jauh ya wae sebelah lagu nate nu kumaha ya dikit boga Kabogo jauh mentasawut leweng gunung tapi apa tebing cukup halo na telepon tak gitu nah bisa eta si Aka alah Gusti aku yang kesal ya itu ya cobi sok neng yang segera yang ikan cobi Kabogo jauh neng sorah Mentasawut leweng
Sumatera lamun malam mingguan mojopian sempesan jelema pahit dunia pergi maju najan orang pacang bisa ngobrol unggal waktu tiap SMS-an atau telepon terjadi pikiran najan pulsa kabobolan no penting mah bisa ngobrol jeung manehna udah kabur jauh minta saut leuweung gunung tapi apel teu bingung cukup halo telepon kabogoh jauh geus ai teh lah ku nikmat kieu ya ulah sing haruleng wae atuh bantu dewek ulah sing haruleng wae atuh jiga can dibere DP ieu lah mesti abot duit boy boga teh duit jeung nyeprung deui dewek duit jeung nyawer wa boga teh boga wae ya alah keun wae Kang Kobra lah keun sing sabar we mun ke kumaha ka teh urang teh kumaha nya ieu urang teh katerusanana kumaha kieu dewe teh rek ngahatur ku dewe bunuh hulak saketika bingahan kanggo ka urang dieu umumna ka urang Cikirai oge teu kakantun ka YouTuber Dharma Raja TV mun pamugi dina ngayakeun siaran langsung YouTuber Dharma Raja TV teh sing mulus rahayu berkah selamat ya mohon amin kak teka satrum deui wa bulan teka satrum lumayan alah geus kasetrum dewe kieu kumik ya lah gusti alah Syarariin dewek malah komo di kuburan surah naon itu nya ke manusia itu rolok hijau cici gula orang itu cici dari wasa ini adalah syarariun maka itu sisi kuburan ya mesti ampun eta babaturan sawah babaturan sawah eta wilujeng mana saha jajang siapa cuma saha goblok si Tejo assalamualaikum waalaikumsalam atuh teu dijawab si goblok sok jawab ya sia jajang suka muka aing goblok si teh penting angka begitu matu datang teh pan aing teh
assalamualaikum laku siat dijawab sugan lihat siat ongkoh ngaku agama Islam tapi tengah jawab kadengeun meureun wa sugan mah kitu sugan mah kitu alah alah wadah syangadan bade piraku kain tidak goblok sedih naon pakai surupan ada cing sok pakai surupan dengerin halo Gusti Ampun sok pade urang bada pade ayeuna urang tumaricis Bapak Manesa Bapak aing mah Semar ajari genti atuh wa ulang ajari genti atuh lain Semar bisa gitu lain odeng lain odeng alah aing nyucukang itu sanu irungna maju jika tarompet aing lo Roy Martin geus kasetrum dewa ieu aing goblok daing teh teu deukeut ka nu mik teu kadenge bener dower aing sekali di assalamualaikum sok teh malan atuh goblok setia tuh sugan corek lain aing Manesa ngaran aing mah di Jakarta goblok nah begitu ke Jakarta lain goblok situ pada ngaran di aing deh di Jakarta aing goblok pirantu cengaci sugan budel lain alah sok saya nikah teh sangaranna terus terang we ieu ka kaula alah emang nawani ka kaula nah make teu wani sagala alah ya kemana ye dalok alah ya lo cari cing ruas jika nama ye ke pasar jika nama ke pasar so mana syahangaran diulang di gua aing syahangaran mana gua aing tadi geus sabaraha kali ye nanyakeun ngaran ka dewek aing teh cepot ulang dewek cepot alias ada jingga tadi si dewala tanu tukang nu dewek kita sudah naon dia nak kabina-bina teh sadatu abong deket kuburan ai Bapak Manesa geus nanyakeun di ngaran eta si goblok Bapak aing teh Lurah Semar Badraya geus kasetrum deui wae alah geus teh aduh geus teh pun alah ka jelema kitu malah ditalipak we kitu kalah cicing mah ulah sok eureun ka mana we cicing aing keur nanya pitik keur serius so banyak agama Islam lain gini ente nyebut salam ente ngajawab salam pandi ku dewek ngajawab salam
bila aku agama Islam teu nyebut assalamualaikum goblok. Sugan bago ka isilaing sitia. Tapi ti sugan bodrek ka isilaing. Pan ku aing teh dijawab assalamualaikum goblok sitia. Aduh. Bapak maneh? Eta geus ka bapak maneh di wae. Pan buku bapak dewek mah Semar aya di imah jeung di dewek. Oh iya aja. Aturan. Coba. Jeung kesal di dewek. Alah. Edun ge ya. Alah. Halo, gerniis juga halo. Cicing wae juga halo teh. Ulah sukses serian sia. Ya wah. Ulah sukses serian. Kang, Bulan. tanya atuh nek naon ka dieu. Cing nek naon itu teh buku jeung corojol cing nanyakeun ngaran ke dewek. Dasar Ese yang diadu dia ini alah ai maneh teh rasanya nanik naon ke dewek tika dieu budak ai puing mah teh kahijina silaturahmi ka dieu teh ngenalkeun ai ngaran maneh saha so ngaran maneh saha terus lah ka dewe ngaran kaula teh nyaeta Kaladenta. Geuning goreng wa ngaranna. Wah Goreng ngaranna geuning. goreng keun wae cina mah Kaladenta. Nek naon maneh ka dieu sapergawe kaula teh hayang silaturahmi jeung bapa maneh jeung maneh gitu teh. Kumaha cager? Alhamdulillah kan. Kedingan. Alah. Cobi. Aing hayang ngalagu dia. Coba kita dipanglagukeun ah. Keun we heula, ngalagu heula. Aduh. Rek dangdutan naon wa? Coba heula ngadeikeun heula lah. Oi. Tah cenah sok ah, ieu yang ngalagu cenah cobi, Sidendawa, Cikalapati. Sok weh dilangkung sinen eta mah. Sok. Dilangkung sinen eta mah sok. Nek lagu naon oge nu penting kula mah sapi, nah kitu teh. Sol. Lagu naon we sok. Penting lagu Sunda we gede malah. Ya. Oh, sol ah. Bukan goreng mah wangsit wa tuh. Nah, coba tuang sin. Sok kuku lah. Wangi Siliwangi coba dah manehannya. Elah. Jogi sok. Hayang wangi sin lah. Sok coba.
Nah, siapa sih segini kali ini juga belum gitu ya, kita punya beauty. Naon gitu? Oh, mana si Siliwangi saja? Uang si Siliwangi. Dia pada melampau dan juga, aduh, asal mengenai bisa ya. Alah, coba balikan dia. Coba balikan dia. Coba cek. Wang si Siliwangi ini asa ngeunah ya.
putra pajak jaraknya wewenang darai mangsa sajagat raya semakan jujur sabar niatanku dikatukan Siliwangi binangga kesatria bernegara Mana lah tuh ah. sabar jangan kemana Pamela dianggap palem dicandakan Jaya rek bela ulah kapan bisa jadi dan alah kau menawan kaitkan kecil kata jabulan areka mana ngait kerpikir wasayangan wal paling kusapulan wayang mana wayang nauna yang arjunan wayang mana hayang kana payunan saputana meja kacapi pangrawatan hari saputana pada bela urin batin si apipa sulit dengan siluai bingung wae Asa kuntan kamu pak. Aduh asa kuleles ya aing aduh Udah beli sok cari kate ke tukang joget teh. alah Gusti ampun kumaha Beli sok beak karap joget teh akawa. dan ngenahan wang Siliwangi mah doh Gusti ampun Ai joget alus ai mayar hanteu akang. alah Gusti pengen ngarenahan wang Siliwangi ya doh leles aduh Gusti ampun paingan nih kalau banting masuk leles dan ngerasa ku dewek ya alah Gusti ampun bedanya alah jadi malah kuat yang Udah kamera taku lanceuk. alah kayak aduh Gusti ampun kayak punten kak apa keran sok baik main jari coba kon punten banyak sok alah gedeng mana bisa gigal goblok
bisa ngigel bade goblok. Nah make jeung teu bisa sagala. Aing ge bisa. Ih, sugan teh itu bisa. Bisa ada kikir ya. Bisa ngigel wangsi Siliwangi. Diajarkeun kudang April. Di Hari akang wangah haluan. lan Akang aya lanceuk Barang. Biar memang gak lanceuk dewek. Alah bagian nyanyi malanceuk dewek kan we ah. Cik diwala aing gak kareup maneh keduka. Sok atuh Kak. Ngelehan atuh Kang, ngelehan dipabeliin gitu atuh. Buat kapulung talpur dirinya ya aing ribu. Pak Kusut jeung calana di merosot. Bener kan heula cara mecek kamera. Alah. Biasa tukang ngomongnya. Emangnya mana bisa jadi gitu? Ih, dewek mah bisa jadi. Jadi daun. Ih, segala aing lagu-lagu sudah gak bisa. Dicara mana? Aing ge sarua goblok bisa saja. Ya. Kita coba. Coba Dang April menawi. Yok Dang April Aing nyanyi dewe kira. Kalian. Ini gawe pabalik ya. Pabalik. Gusti ampun. Rame ngadalang teh euy. Aduh. Menit rame ya anjing. Alah, naon lagu naon? Nyanyi lah. Lagu naon Kang atuh sok. Kan bisa nyanyi teh pokon atuh akang teh. Aja bisa nyanyi. Aduh pantes nyanyi naon kira-kira na. Biasanya kabogoh jauh akang mah. Oh, coba kabogoh jauh bosen. Oh, enggak di kabogoh jauh tadi. Kabogoh deket atuh. Alah, nah yang cerik coba ulah cerik. Bisa. Sok Dang April Manawi ya. Kemudian Dang April. Sok ada Dang April ya. Oke gini ya. Saja
ada di dunia berbagai nanti bisa Gusti ampun Indawa ayo maneh di sabarana dahyeun kumaha sok nyarita dewe mumpung aya si garing adi dewe Cidewa saperkawis uing teh silaturahmi jadi naon silaturahmi mah sarua kehadiran hampura deweknya daun pada saling wae lah ai kaula ti golongan dendawa sarua lain mana ge lain geuningan beda udah beda-beda yang ada di rumah amanya jadi pakai jeng seri segala sesuatu sok hayang seri teh kieu mulai tadi sada acan di tukang ya alah leles alah ye arti teh uang cacar ucingan emang nggak bisa mana sok dek carucing naon jeung aing da aing teh bisa carucing sia teu aing teh bisa carucing mun bisa mah di lawan deui ku aing carucing deui teu bisa aing hayang dipanglagukeun deui aing kesal ya saya gak ulah syok sing harun lemu atuh hayang dipanglagukeun deui ku mamaha aya cobi etang reureuh heula cobi laguna wa sok teu langkung mamaha aya laguna mah sok
Sok coba. Cobi. Aja gugurin berapa? Orang kalian kesopanan merasa kabeh pelanggaran jalan lingkungan beda baik terus kacikan kawan baru pojoknya pira itu kekanan aduh tinggi mikrofose sika goreng dagingnya gede obat kopine aduh susune amat manis persis kayak bayani berbuat tamiri ningadur padahal hati tertarik ngawur minum kopi nyemprot nyumpur obat kita asik mana dinaturan acara keluarga butuh Dharma Raja kelingan pasaken aku pada kejaran pelayan orang lain kesopanan merasa kabeh pelanggaran balik jalan lingkungan beda baik terus kecilan kawan warung kopi keakhiran itu kekeralan aduh tinggi mikrofose sika goreng dagingnya di kedai gede obat kopine aduh susune amat manis persis kayak bayani pura-pura tamiri ningadur padahal hati tertarik ngawur minum kopi nyemprot nyembur obat kita Nyanyi geus dipangjangikeun geus dewek lah atuh Jawa. Alah moal mau digaji ah. Aing digaji lir. Odeng odeng. Alah ya itu juga nama ye. Kobra mana kobra? Aya bahan dihiras Aya bahan dihiras juga nak lah. Alah. Ayo dawa perkenalan ngeus nyanyi ngeus kau lama adik amit nya
Apun dan gulaya. Bulan. Poho tadi teh ieu teh lagu wayang teh caritana naon poho. Aing geus sakalantur we. Oh judolan. Ieu mah cepot papanggih jeung buta jeung denawa. Geus ditrum dua. Bima. Kunaon itu bikin dengan nyetrum jeung nyetrum ka dewek ieu. Tadi sawer. Duka tadi sawer duka kumaha. Alah. Kang, Ulan. ada ditinggalkeun deui euy. Wah. Nyampak lilin we hungkul. Bom geus dipanggulan bom. Bogus penggulan ditinggalkeun curang cileun. Hei, alah Gusti ampun Bos. Sing ada we hungkul. Tinggal unggul si gebong. Saha eta teh? Kang April. Saha kira-kira eta? Ah, saya kita makan orang makan. Alah. Jika ada dalang. Malaysia. Ditinggalkeun we geuningan. Pakai lilin we hungkul itu. Ya bakti lilin unggul. Tinggali ka hareup penonton. Alah. Kau udah nekapi aja. Ngalagu geus dipangnyanyiikeun geus tepung laung jeung andika geus kula manik pamit ya. Kapunten di episode ya. Ya. Cepot. Syok. Iku yang sebulan mah keun we dae jeung si Dewala. Jik we nek pulang mah didoakeun sing selamat. Ya. Kapunten di episode ya. Wang tepat deui nya sok. Jik. Amin. Amin.
Anak-anak kajejang. Long sayangnya, aduh. Kang Odeng cengar-cengir gitu, Gusti ampun. Gusti uwa. Ampun tenu dipisuhun pribados mamuhun. Bilih aya kalepatan sareng kaleputan ti pribados mohon kanggo kasadayana ugi. Kanggo ka urang Cikirai sadayana hapunten uanya dan nuju diajar kesel nama kesel ya suku. Jeung halok cicing wae di teh. Tapi bener surupan. Tukang kenang ngomongkeun. Tukang kenang aduh Gusti ampun. Alah. Genteng-gentengnya ulah potong hapunten diputin bisuti uanya. Pilih aya kalepatan sareng kaleputan. Ti putra-putra uwa sadayana hapunten kanggo kasadayana sanes kirang sononya tiwa. Hapunten dipisuhun ku pribados. Kembang tinetik sinema baras sari tutup lawang sigota kahapunten nu dipisuhun. Hapunten.